Karasan Abah Irwan di Rencangan 22 Punggawa Kenda di Sabda Pangruma. Paling katuh Abah Asem. ngobrol atuh tah berikan deui. Di paling katuh Abah Asen si geledek. mana ulang kene wae. Di paling kenca sim goreng. Arif Samba. Aya namanya halusnya sambal. Jadi ya kawan judul lagunya sambalado gitu. Aduh, Kang Asen. karken bieu poho deui nya iskolot Asen. Kang Asen. Duh, kawit di Kalapa 2 deui Kang Asen. Mohon sami. Sami urang di ieu. Orang Kalapa 2. Karena karuhun mah sadaya. Reug-reugnya Kang Asen tos lami ta urang nyepeng alat kendang seperti kieu. Alhamdulillah panginten pamin di emut-emut saemut gitunya. Anu emutan ulah dibahas. Nya naon gitu. Ya ulah nangis atuh biasa we. Biasa we santai kayak gitu. Di tahun sabaraha? Sedih gitu ngadongeng teh Gusti. Kaena teh tos kayatan kana 20 tahunan. Oh, gelayang di gelayungan teh gitu ya. Dengan dina seni teh gitu. Dina seni teh tos 20 tahunan. Tuh, emang spesifikasina ada napi akhirnya dina mangkok kenal tapi dina alat naon wae. Dina senang lah gitunya. Dina Salit-salit belajar ka Abah Dedi caropet gitunya. Diajar. Pokoknya teraskeun da teh rompet teh. Ulah wae ku kolot wae rompet teh ke mah budak mora. Mumpung orang can jadi aki-aki gitu nya tuh. Tuh, Kang Asen gen tos luar biasanya tos lami dina kasenian khususna mah alap kendang eta diajar di mana urang? Tah, sami gitunya di Abah Dedi kene abdi ajar. Oh, si Abah Dedi diajar Sareng aya sesepuh deui gitunya di palihan kidul sami Kalapa 2. Berarti hari tadi diajar ngawitan nabeung kendang ti kelas sabaraha? Ai ngawitan mah teu tos keluar sekolah wae da. Oh, jantan anak sekolahnya, terus keluar sekolah. Terus lepas di sekolah deui. Nah, itu keluar kedua. Oh, kan. Berarti teh usia keluar SMA, keluar SD atau keluar PAUD. Di bangun ongko, di SD ongko keluar mah. Kita aki-aki apa pula gitu nya. Apa nama tos lami dan tos lami diajar nama tetep ku Abah. Jadi sekolah. Oh, kahom ni rame pisan dongeng. Ni rame pisan Gusti di Bandungan teh. Tacan ditaruh gitu rame gitu tah. Oh, itu teh Mohon. Aduh. Jadi podi karena teh oh Samba. Kang Arif Samba. Naon make disebat aya Samba teh asina tapi Landihan. oh landihan kan non Pami Arif mah namanya asli gitunya. Nama kita saya dilanding Samba. Gitu. Kang Arif Gayaan itu maksudnya. gayaannya emang tegaya ada Samba mah. Gaya. Oh, aya Samba goeng, Samba nasi. Oh, Samba. Kang Arif sami sapatos Kang Aseng diajar ku Bade di oge. Tos sabaraha itu Kang Arif? Di SD mah Di SD kelas sabaraha tah? 4 Di kelas 4 di Sabda Pangruma teh dia. itu di heula di mana apa heula. Oh, di lagi masih kene lerehan pada di kene di kelas 4 SD Bati tos sering tang bangun ka mana wae. Ya gitulah. Aduh, kahat terang. Kemarin akhirnya di kantor polisi mah. Eta teh. Holo. Sampai Semarang. Nah, kunaon kantor polisi? Oh, Gusti Agung. Rios lah, asa ulah ayo mau kerandam. Aduh, Kang Arif, terus naon urang make milih kan masih kena nom kan? Diusaha masih 15 tahun ya? 85. Oh. Padahal tak make milih karena kesenian Sunda sepatos anu sanesna kan orang kali teh ada yang teh nyana karena jadi musik-musik modern. Hobi iya tehnya Hobi musik ya. hobi musik. Berarti sanes kana kenang musik Sama. Terus Ya
Nuju belajar lah gitu katakan trompet tadi ini trompet karena suling lah gitu kenang gitu. Tah enak tos sabaraha alat musik anu tos dikuasai ku Kang Arif. Nomor 2 Naon wae? karena suling sering kena. Kana suling sareng kana kena tah kemah kada tiasa nya nyuling nya ngendang. Nah, maki eta teh tacan aya. Sanes kitu padalang. Beri kendangnya. Ya, beri nyuling mereka kan Iwan Pras kan bayi main harmonika, bayi main gitar. Nah, ya mah nyuling sareng kenang. Mudah-mudahan Kang Arif tiasa jantan anu munggaran. Aduh, nah gitu baraya obrolan Abah pamit tadi sareng Bah Dedi, ayeuna sareng Kang Asen, oge sareng Kang Arif. Ayolah, tabeuh deui. Ayeuna mah urang saksen heula, saudara teh aya anu bade pencayeuh morang kali cing kumaha tah. Euneurna ieu di sabda pangrumat pencak murang kali nu tantosna luar biasa. Siap ya teh siap? Siap. Asik. Tabung. Aduh, capek baraya. Capek teh lain abah mah tas silat. Tapi capek ngambanuan anu tos silat. Iya, pendekar-pendekar cilik. Saya namanya apa, Ger? Diwangsa Adiatma. Wangsa. Wangsa. Oh, Wangsa Adiatma. Muhammad Jahfa. Jahfa abaya tuh mah wing we. Kelas sabaraha? Kelas genep. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Wah, teras ya rumah kurang kali penerus pendekar-pendekar silat. Artis naon bener teh? Artis silat atau napi pekerja seni di bidang bela diri silat. Tos lami latihan di kelas berapa tahun? Di kelas 2 SD. Di kelas 2 SD. Tos ngiring manggung ka mana we tah? Seueun. Wah, bakatku seueun. Bingung cenanya. Atas kantos ngiring pasang giri pencak silat. Kantos. Kenging juara ka sabaraha hiji? Juara Tingkat provinsi, Sanes. tingkat Riang Timur. Wah, tingkat tahun, tingkatan lah. Hilapan deh bagiannya. Tatos jantan tos gaduh prestasi luar biasa. Sami Muhammad Ogen. Gaduh tos kan non namina teh gaduh prestasi juara kelas berhiji. Ya, kelas berhiji.
kedua aduh bagian tepuk tangan atau baraya ya pedus-pedus di Manojaya luar biasa dengan seni bela diri naon anu mata resep urang kana Pancasila Kepada pokoknya di kulawarga abdi mah turun temurun jantan ningali aki bapak bapak terus kapukur anu jual itu sami kana silat oge Nini itu oh bisi ada bisi ini diajakan silat mana nah jantan ti keluarga jantan tuh si jika keluarga besar kan di dunia silat Pak Muhammad kunaon makan sapana silat resep we nah pada jantan artis silat atau nanti atlet silat nah artis salahnya mau nggak sekolah kalau jantan atlet silat wih kedah tuh ameh tiasa di olahraganya tiket kagok lah ulah tingkat RW-nya. Sok sarjan aya Pak RW di dieu menikahnya tingkat dunia mudah-mudahan kelas latihan. Nah, latihanna sok sabaraha kinten aya sabaraha minggu sabaraha kali? seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kelas latihan. Besok boros latihan. Udah. Nah, ada kan rujuk corona. Sok sekolah tara. Nah, tapi bahasa sampai meh corona sering bolos tuh. Jarang banget osok. Ya ada. Tapi tetap kita ngagungkan sekolahnya hanya tetap prestasi terus berjalan, latihan terus berjalan, tapi sekolahnya terus berjalan. Kita naon? Atlet sepak bola. Oh, atlet silat. Cita-cita jantan tentara luar biasa. Pergi tentara kedah gaduh keahlian bela diri oge. Nah sakitu baraya obrolan singkatna Abah sareng dua pendekar cilik di Sanggar Seni Sabda Pangrumatnya kalsan ieu duanana naon namina teh dinas seni penca silat nu tadi potensi sakseni ku urang sadayana. Salamageun mudah-mudahan semangat, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berprestasi. Urang teraskeun aya keneh di Sabda Pangrumat mah sanes wae silat aya dalang cilik anu mana dalang cilik tapi sama dalang cilik abagen bade ngaso heula nya baraya sadayana waktosna parantos tumiba ieu Abah beris ngobrol singkat ya soalnya kan di Sabda Pangrumat mah aya dalang cilik orang kenalan heula panginten aya di sageungeun Abah dalang cilik. Halo dalang. Halo dalang. Saha namina bager? Aditya Erlangga. Aditya Erlangga. Kelas sabaraha? Kelas 6. Kelas 6. Wah, teu naik-naik atuh. Bade diteraskeun bade? Bade diteraskeun ka SMP apa yang bade diteraskeun ka Hastinapura? Ameh penak sarang punakawan. Atas ada nambah kelas genap tapi tos luar biasa ngadalang ti kawit sabaraha ti kawit Yuswa sabaraha tahun tah bager kaset tiasa ngadalang ih eta budak mah sabudak ongkot Gusti nu agung ih luar biasa apal teu urang kali SD ongkot apalagi angkut dina kitu nya ongkot teh ti kawit Yuswa 3 tahun. Aduh, tikawit Yuswa 3 tahun tikawit balita. Sigana mama tipeun rajinnya nyana yang Aditya kaposianunya. Mohon jadi dia di ayun aming kaposiandu. Atulah tungkul wae atuh nya ki dalang. Tungkul atuh tinggalna ka ditu tuh. Nah, ame katingali kasepna. Saha anu ngajarkeun urang ngadalang. Di masa SD aja. Saya SD aja. Oh, jantan cara belajar teh. Ningalikeun saha? Ningalikeun tukang dagang bala-bala. Ningalikeun kaset we Abah Asep. Oh, ningalikeun kaset Abah Asep diajar teh sapertos kitu nya. Jantan ti kawit eta ti kawit Yuswa 3 tahun ningalikeun urang teh nya. Terus apal gitu nya. Carita-carita kieu dalang teh. Nah, make resep kana wayang golek tah. Resep we gitu tah anu dipikar resep sahawet hadalang Asep sareng Abah Opik Sunan.
Abah Asep sareng Abah Opik Sunandosta eta anu kantos di ditonton ku orang video-videona gitu nya pagelaran-pagelaranana. Kantos penak sareng almarhum Abah Asep. Tacan, aduh sigana pami Abah Asep masih kene aya. Bingahon tah anjeunna nya. Namagina aya generasi anu neraskeun ya dunia pawayangan. Pami sareng Abah Opik kantosna di mana tah di terminal atau napi di panggung atau napi di mana? Kamu mina sambil Di itu samingon. Wah, pesantren. Iya, aya oge nya di pawayangan teh pesantren kilat. Samingon kena gitu. Samingon ngahaja di ditu caliknya. Naon lah ditu teh ngepel, sasapu atau nabi bobo naon tadi ditu tah. diajar mah teu. Kok naon tuh udah ajar teh? Ditinggalikeun we. Oh, ningalikeun unggul, ningalikeun naonna ningalikeun dalang atau napi kumahana. Belajar salamit belajar samingon teh. Pemimpin lagi mau percaya apa kan ditinggalikeun. Terus apa hobi aja kenal. Asok di papatahan ku Abah Opik ogen. Oh, kieu yeuh ngobrolna. Kieu yeuh gitu teh. Tacan. Aduh, luar biasanya. Tah kitu diajarna teh luatos napangata. Memang salah sawios atanapi pami tipayun kasepuhan urang atanapi sahawe anu kantos gaduh kailmuan anu luar biasa eta teh teu lepas nyumpingan ka guru-guru nepi ka resepna. Tah ieu tos nyontoan ieu ka generasi muda. Mun urang ayeuna resep atanapi hobina wayang tepangan karun-karun ahli-ahli silaturahmian ahli-ahli di pawayangan. Lamun urang ayeuna resep dina bidang agama ya tepangan silaturahmian para alim ulama. Lamun urang resepna dina bidang naon we lah utami nama ulah utami mun aya ahli nama tepangan. Da sok sanaos teu diajar lami tapi barokah ilmuna bakal teras ngocor ya tos dicontohannya. Upami dina pagelaran orang sok nyandak jejer carita wayang naon wae. Bobodoran. Oh, tacan anak lalakon. Tapi pami wayang bobodoran sapertos kumacik bager. Kabar di kumaha dah. Atuh paenkeun ieu teh sanes kojek ieu teh wayang. Ya, ieu teh saha ieu teh? Aduh, geuningan. Cik kumaha cik urang paenkeun ieu. Calit. Ulah saeus loba oge. Katingali baget. Siap. Kita mendengar dari situ sya. Oh, dahar putih. Paham dahar putih mah bau sekolah mah teh. Lockdown. Oh, lockdown. Bae atuh lockdown oge. Tambah ka sekolah we. Palibur. Oh, libur. Ayo lockdown ka mana wae, cepot? Wah. Ka mana wae, cepot? Aya di buminya, naon wae di bumi teh? Gitu ngajar. Aduh, ngajar balaganya geus jadi guru wae namanya. Ngajar. Oh, ngajar naon? Ngajar dong. Ngajaran dong. Aduh, eleh euy budak leutik euy. Pinter euy. Cik atuh ngenalkeun atuh tuh ka baraya Abah. Sok, assalamualaikum gitu sampurasun tuh. Aduh, sampurasun. Rampes. Ngenakeun wasta abdi Aditya Erlangga. Aduh, laras. Wadinya. Aku mau mana we? Aduh, ya cepot. Orang ajak ya, babaturan orang. Sina resep, sina bisa ngamumelkeun budaya Sunda.
gitu tong sok ieu mah gagayaannya itu ulin teh Mobile Legend ulah melawan wae atuh sieun. Aduh, tepuk tangan. Aduh, para sadayana luar biasa tapi Aditya parantos mintonkeun ka parigelan anjeunna nyana salah sawios punakawan. Kalau punakawan nyaeta asartinga tapi kataran udah mah cepot. Bager gaduh cita-cita sapertos kumata ka payuna. Khususna dina dunia pawayangan. Dan tendala. Mudah-mudahan cita-cita Aditya tiasa tinekanan. Ayo peten ka kasepuhan, ka wargi-wargi sadayana. Tantos ieu wajib pangitan kanggo teras dijagi, teras dikembangkeun, teras pangitan dibina sakan tiasa janten panerus dalang-dalang anu parantos senior. Insyaallah padalangan atanapi pawayangan tiasa janten hiji jembatan kanggo magean silaturahmi oge kanggo ngiring nyiarkeun atikan-atikan budi pekerti anu kalintang onjoina khususna kanggo urang Sunda. Sakitu panten baraya obrolan singkatna simboring sareng dalang cilik Aditya. Mudah-mudahan Aditya wilujeng berarti teras, mudah-mudahan sing sukses. Pot, ulah sare atuh. Yo, aduh ulah sare atuh. Sum hujannya. Ngajar wae. Ngajar dog. Sok mangga urang pamitan ka baraya Abah Irwan. Oke, ulah hilap tonton channel YouTube Abah Irwan gitunya. Sok. Bila para wargi tonton channel YouTube Abah Irwan. Aduh, atuh non cepot. Dadah atuh dadah. Ya, baraya sadayana sakumaha numutkeun ahli-ahli anu bijaksana. Maju mudurna hiji bangsa anu tiasa ngarumat kana budayana. Sanggar pangrumat anu aya di Kalapa 2, Kecamatan Banonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Teras istiqomah dina raraga ngamumule budaya Sunda tangtosna. Saya kanggo naon tapi keur mere warna sangkan bangsa jeung nagara henteu kucem henteu kueuleun oge aya pambungah aya rasa aya aura anu mawa kabagjaan keur urang sadaya. Kanggo para nonoman geleng-geleng hayu urang sami kreasikeun kaparigelan urang sami buktoskeun yen budaya urang teh ternyata henteu eleh ku budaya-budaya anu datang ti deungeun-deungeun. Bade ku saha deui lamun lain ku urang rek ira di lamun henteu ayeuna. Sakitu rupina sasarengan sareng simkuring Abah Irwan dina program Udar Inder. Kade subscribe, like, sareng komen tangtos tanya. Atur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.